Oh, selamat sore. Suasana perkampungan. Suasana kampung. Menigarenakeun kitu aya di lemburnya. Tuh. Hayam tuh. Hadieu nyasar nya. Jalan kitu, jalan lembur. Menigeunah ieu. Petetangkalan di lembur mah. Antena tos aya tuh payunan bumi teh aya naon kitu ngaranna teh poho deui hanya lain hanyuang kieu mah ai naon lain kieu teh oh daun suji tuh nggak kopi di lembur mah deuh genah ya kamu niis komo seueur artos gitu hirup di kampung mah deuh. Tuh jalan lagi tuh. Miraoseun kieu mapai jalan satapak teh mah. Heeh. Di tempat baraya masih kena aya lembur model kieu gitu. Anu imahna aya tangkal cau gitu tah. Aya hayam tuh. Penciteun lebaran. Ya parawan. Parawan mah komo semawana gitu. Aduh, genah kan. Panleueur sih teh. Tuh jalan lagi baraya. Meni mudun kieu, aduh, ieu mah yeuh. Pare geus bener hejo yeuh. Tuh, Gusti nu agung endah itu alam teh. Tuh. View-na pegunungan langsung tuh. Sigana mah orang kota mah gitu mau adaekeun nincak ka jalan kieu ya terus mau adaekeun ya gitu tangkal kalapa baraya masih kena aya jadi ya mah genangan hirup di lembur mah duh dalam halodo masuk aya tongeret gitu kembang naon tuh kembang halus kieu tuh kembang teh Gusti tuh tah ieu kembang eta Kembang tarompet kitu tah kembang tarompet cenah ting kembang naon tuh parabola di lembur mah tuh sawah gunung tuh tapi geus modern ya anti